Assalamualaikum sadayana. Tebangkeun masa biasna Rabi Pahakir di kelas 11 MIPA 2. Di dieu abdi bade nyampaikeun nampilkeun diantara nu abdi jieun nu temana tentang kautamian sasi Zulhijjah. Nu teu acan like, comment, and subscribe tong kilapnya. Hatur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kasadayana, urang panjatkeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala nu atas masihan kesempatan sareng kasehatan nu mana urang tiasa tepang deui walaupun sacara online. Ibu Tevi nu dipika hormat sareng rarancangan nu dipika cinta ku simkuring. Tekaraos urang parantos lebet dina sasi Zulhijjah numutkeun kalender Islam. Sasi Zulhijjah kanggo umat Islam merupakan sasi anu suci. Kautamian sasi Zulhijjah di antawisna nyaeta hiji, ibadah haji. Ibadah haji kaasup kana rukun Islam anu kalima. Nu kadua nyaeta saum sunah Arafah. Saum sunah Arafah nincak dina kaping 8 Zulhijjah. Saha jalmi anu saum dina poe Arafah dihampura dosa-dosana sataun kaharep jeung sataun katukang. Nu katilu nyaeta Idul Adha atawa Idul Kurban. Idul Adha atawa Idul Kurban nincak dina kaping 10 Zulhijjah. Dianjurkeun ngalaksanakeun mencit satu korban. Domba atawa embe jang saurangan, sapi tiasa ku 7 jalmi. Tangtos bae pahalana kanggo saha jalmi anu tiasa kurban. Allah bakal ngalangkungan rezekina. Mudah-mudahan urang sadaya tiasa nyempetkeun waktos dina sasi Zulhijjah ieu ku amalan-amalan nu pikeun bekal urang jaga di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Rupina sakitu biantara tisim kuring. Hapunten saupami dina biantara ieu aya cariosan anu salah atawa kirang merenah di hati aranjeun. Hatur nuhun perhatianna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.